Ieu tantangan anyar di mana barudak awewe bakal nyieun imah boneka. Britney nyieun imah keur Barbie, jeung Monica nyieun imah keur Nini sihir. Hayu urang tinggali saha nu nyieun imahna leuwih alus. Britney biasana main jeung Barbie, sedengkeun Monica main jeung Nini sihir kadedehna. Maranehna ngan boga hiji imah, jeung eta jelas teu cukup keur dua boneka. Maranehna sok parebut wae. Wah, ruksak euy. Nyaho teu. Kuring bakal nyieun imah sorangan. Kuring bakal ngalem bagian-bagian kardus babarengan. Tah kitu. Kuring emang jenius. Jeung ayeuna imah kuring geus siap. Hah? Ya hebat. Naon? Monica boga imah nu sarupa. Enya, kuring oge nyieun imah sorangan nu misah. Lain maneh hungkul nu bisa kitu. Ieu jandelana. Naon? Kuring oge boga jandela. Oh, manehna nurutan sagalana ti kuring. Kuring bakal mere pelajaran ka manehna. Ieu tembakan cai kuring. Jauh leuwih alus Britney. Hei, eta mah lucu. Hente, eta teu lucu. Kuring baseuh kabeh, tapi kuring boga ide. Kuring boga wadah makeup. Aya loba kutek di dieu. Hayu urang pilih warna nu sampurna. Oh enya, pingora ieu endah pisan. Ayuna hayu urang cet imah kuring ku eta. Wow, mantap. Kuring oge boga ide. Kuring bakal ngecat imah kuring ku warna heyo. Bakal jadi sampurna. Pasti bakal leuwih gancang make iyo. Nya, kuring geus rengse ngecat imah kuring. Kuring oge geus rengse. Naon nu kudu dilakukeun saterusna? Keun kuring mikir heulah. Bener. Hateupna. Hayu urang tutup ku lawon iyo. Hateup kuring bakal ditutupan ku dangdaunan. Oh, eta cocok pisan jeung warna heyo iyo. Ayuna hayu urang nyieun kusen keur jandelana. Bakal mantap pisan. Kuring oge butuh kusen, tapi kuring mah bodas. Jeung tinggali sapatu iyo. Jeung kuring boga topi Nini sihir. Lucu pisan. Kuring oge resep ka imah kuring. Naon saterusna? Oh, bener. Hayu urang mimitian nyieun lantai kahiji, masang karpet. Bakal aya ruang tamu di dinya. Nini sihir kuring bakal boga tamu di kamar iyo. Sofa, tangkal. Wow. Sababaraha pepelakan deui jeung batu. Meja kopi, tang tuna. Jeung Nini sihir kuring bisa nunda topina di dinya. Iu mantap pisan. Kumaha cek anjen? Resep tuka kamar kuring? Nya, ayeuna mah jadi kamar anjen. Oh, urang pasti butuh kaca. Nini sihir letik, mangga. Bakal jadi mantap pisan. Sabenerna, urang butuh kaca deui. Boneka kuring resep pisan. Oh, kuring bungah pisan. Alus Monica. Britney, kumaha ari anjen? Kuring oge keur nyieun lantai kahiji. Nu anjen mah butut dibandingkeun jeung nu kuring. Monica, tempo jeung diajar. Ieu karpetna, sofana, mejana. Wow! Jeung sababaraha hiasan tang tuna. Anjen pasti butuh TV. Oh, acara favorit anjen. Lucu pisan. Kuring suri di diunggal waktu. Wow, sampurna. Barbie, kumaha anjen resep? Hayu atuh. Nia, kawas nu dicaritakeun ku kuring, kamar kuring emang katinggali leuwih alus. Enya, luar biasa. Teu adil.
Naon nu kudu dilakukan di lantai kedua? Aya ide. Tinggali we engke. Wah, urang boga halaman jukut nu endah. Lemes pisan. Sampurna. Nia, kumaha anjeun resep nini sihir kuring? Anjeun boga sapeda. Kuring nyaho anjeun bakal resep. Oge, balong. Luar biasa. Bangku lutik jeung anjeun bisa istirahat di dinya. Oge, anjeun bisa ningali meri-meri lucu ngojay dina waktu sore. Tah meri-meri, ieu imah anyar anjeun balong nu sampurna. Nia, mangga calik kadeudeung kuring. Nini sihir kuring resep pisan maca buku. Kuring nyaho anjeun bakal resep. Sampurna. Kuring kakara balik balanja. Kuring meuli sagala nu dibutuhkeun keur Barbie kuring. Mimitina, kuring bakal nyieun kolam renang keur manehna. Tapi mimitina, kolam renangna kudu dieusian cai heula. Bener. Tah kitu. Kolam renang kuring nu sampurna. Sababaraha kursi keur moyan jeung payung. Rupa-rupa detil jeung sababaraha musik tangtuna. Barbie kuring teu bisa ngojay make baju ieu. Manehna kudu ganti baju ngojay. Ieu jauh leuwih alus. Nia, keun kuring nunda anjeun dina kursi moyan. Ieu koktel keur anjeun. Oh, Barbie, tinggali babaturan anjeun daratang. Maranehna hayang ngarasakeun pesta kolam renang anjeun nutis. Mantap, Ken. Urang geus lila pisan tepanggih jeung anjeun. Kadeudeung. Jess, ieu lain baju nu bener keur di kolam renang. Ieu jauh leuwih alus. Nia, anjeun bisa asup ka kolam renang. Sadayana kerniskeun awak. Cuacana panas pisan, jeung koktel bakal mantuan anjeun. Tah mangga, sampurna. Wow, Britney boga pesta gede di dinya. Meureun nini sihir kuring oge teu butuh eta. Nia, urang keur nyieun lantai kadua, bakal aya dapur di dieu. Wow, dapur kuring oge bakal warna pink. Lucu pisan. Ayeuna, hayu urang tinggali naon nu aya di dieu. Sampurna. Sababaraha cemilan? Wow, aya kadaharan oge. Ayeuna, sababaraha parabot dapur. Wow, malah aya toaster. Hayu urang nyieun sababaraha roti bakar. Wow, eta bener-bener bisa. Nunda dina piring. Nyokot sale. Barbie, geus waktuna anjeun dahar burang. Kuring nyieun ieu keur anjeun. Mangga calik, kuring bakal mantuan anjeun. Barbie, kuring resep pisan kana roti bakar. Nia, babaturan kuring mangga tuang. Ngolesan sale dina roti bakar. Jeung nyobaan. Bakal ngunah pisan. Nia, kuring nyaho anjeun bakal resep. Anjeun boga dapur oge. Enya, tapi aya bedana. Nu kuring mah leuwih alus. Ieu koktel, smoothie favorit nini sihir kuring. Barudak, dapur-dapur ieu bener-bener keren. Jeung urang bakal neruskeun. Hayu urang tinggali naon nu aya di toko. Bakal aya kamar sare di lantai katilu. Oh, ieu tempat nini sihir kuring bisa istirahat. Karpet hidung, ieu karpet.
Wow. Oh, anjeun sok nurutan kuring wae. Ieu bakal jadi kasurna. Jeung kuring boga kasur pink. Tinggal lihat teh herang raksasa ieu. Eta aya dina tembok. Kuring oge butuh lomari. Baju-baju nini sihir kuring bakal disimpen di jerona. Sababaraha buku oge. Dewi, manehna resep maca. Jeung sababaraha barang favoritna, babarengan jeung poster. Lomari Barbie kuring pasti leuwih gede. Manehna boga loba pisan baju. Hayu urang simpen sadayana. Ieu kantong jeung sapatuna. Barbie kuring bakal resep. Barudak awewe, kamar sare eta endah pisan. Boneka anjeun bakal resep pisan. Oh, kuring nyaho naon nu kudu dilakukeun. Hayu urang ganti baju Barbie kuring. Wow, sagalana katinggali endah pisan. Kuring teu nyaho kudu milih naon. Oh, nya, nini sihir kuring boga pamuter piringan hitam di kamarna. Manehna bakal bisa ngayatin joget di kamar sarena unggal poe. Enya, eta rame pisan. Oh, enya. Barbie kuring gelis pisan. Tapi kuring bosen main sorangan. Oh, aya ide. Hayu urang indit kata tangga mawa kue. Monica. Halo. Urang teu datang ka anjeun leungeun kosong. Barbie kuring mutuskeun keur mere kue ka anjeun. Oh, eta lucu pisan. Hayu urang main babarengan. Boneka urang pan babaturan. Jeung urang oge kitu.